Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kahatur kersana hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan jam'iyah, para imam masjid, imam musola, guru ngaji, para kiai, para santri anu kusim kuring dihormati, hapunten teu tiasa disebatan hiji-hiji. Margi sim kuring henteu terang nami oge waktos parantos wengi. Aparatur pemerintah tikawit Bapak dan Ramil anu kusim kuring dipihormat, Bapak pemerintah Kecamatan Palasah anu kusim kuring dipihormat, aparatur pemerintah desa Enggalwangi tikawit Bapak Kuwu sinareng reng-rengan perangkat desana, dugi ka lapisan terbawah Bapak RT, Bapak RW na anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu kusim kuring dipihormat, tekakantun ka para donatur anu tos masihan dukungan sareng ngabantos terlaksanana ieu acara anu kusim kuring dipihormat, para remaja masjid, ade-ade, para pemuda, para pemudi anu tergabung di jajaran panitia penyelenggara anu kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur dipasihan tetap semang sokomo katingali panitia tos babagi barak kasadaya masyarakat. Mudah-mudahan ulah aya nu kaliu, amin. Anu amin pangtarikna cirining can kabagian. Kakantun pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, kakantun sadaya murang kalih anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah, amin ya robbal. Bu, Pak Araya ieu teh tos sariap ngupingkeun tausiah. Alhamdulillah katingali ieu jamaah meni kompak, hempak, serempak, sarumping kapangaos, nu caralik dina korsi aya, nu di emper masjid, nu di balai kampung,
nu sila, nu emok, nu ngahunjar, nu nangkep tuur, nu nanggay gado, nu ngadangkak. Alhamdulillah. Nu nundutan aya katingali kompak hempak serempak sarumping kapangaos yakin kurulang kuriling ti peuting kapangaosan bakal dibarokahan daripada kurulang kuriling ti peuting teu pararuguh nu kitu mah jiga sero lain setan. Alhamdulillah urang mah caralikna dipangaos sanaos dipangaosan mah panontun cuaca hareud bujur kes tapi calik di pangawasan biasanya sok gedehi astagfirullah gede hidayah jadi pangawasan gede hitut karamanggih aing mah di blok kemis duku huma blok manis duku huma ya Allah katingali regreg di dia para kiai hadir, para ustad hadir, aparat hadir, pemuda-pemudi hadir. Pokona ibu bapak tong hariwang, tong salempang, jalmi nu sering ruang riung muludan, ruang riung pangaosan, yakin bubar ti ieu pangaosan bakal jadi jalma nu loba dulur. Astagfirullahaladzim. Loba duit deh. Jadi pangaosan loba duit loba dulur abdi urang pasanggrahan apa orang Enggal Wangi pan geus ngariung mah jadi dulur. Alhamdulillah nya naon sababna abdi jauh-jauh ti pasanggrahan maja ngadon ceramah di Enggal Wangi padahal mah di pasanggrahan ge budak santri narungguan keneh hayang diwurukan jamaah tamu berdatangan hayang bersalaman tapi abdi kalah kalumpat ka Enggal Wangi ngadon ceramah di Enggal Wangi sabab abdi ceramah di dieu teh hayang menang amal. Astagfirullahaladzim. Amplop suudon wae ka kiai teh kitu kiai teh pemburu amplop abdi mah amplop teh dipiceunan di tanggal hiji mulud nepi ka ayeuna geus 3 kardus amplop dipiceunan guing. Alhamdulillah yuk memeh tausiah di kawitan urang kawitan heula ku majelis doa margi ku abdi di Bandungan hiji-hiji ya urang Enggal Wangi teh menikah cariri wajahna teh wajah-wajah barutuh doa ya Allah duit teh aya urang dia butuh duit tak butuh doa. Cek lamun aya acara bentrok di musola aya pak kiai rek ijazah doa di nu beunghar di imahna rek babagi duit ibu rek datang ka musola tak anu beunghar. Innalillahi wa inna ilaihi nah mangga gitu. Ya Allah yuk orang doakeun katingali di dieu teh nu garendut aya nu peang eta nu peang teh kaciri loba hulang-hulang aya nu ngahulang mikiran anak aya nu ngahulang mikiran hutang aya da mun kacariri ibu-ibu di dieu mah wajah-wajah penuh beban kaciri galedehut ibu-ibu masuk seneng ngirid senengan teu bebeja kasalak tungtungna ngajeblug hutang 7 juta geus 7 juta teu bisa geus teu bisa bayar nembe laporan kasalak tungtungna eta hutang dibayar ku duit. Astagfirullahaladzim aya hutang dibayar ku salaki deh dadai kanan salaki dipake mayar hutang moal parayu bari nage salaki nage. Yuk orang doakeun mudah-mudahan ya para donatur nutos infak kangge ieu acara mudah-mudahan sing barokah rezekina amin usahana sing tambih marajeng amin. Oke panitia khususnya pemuda-pemudi remaja-remaja mudah-mudahan nutos susah payah ngalaksanakeun ieu acara sing tambih-tambih barokah amin. Ge desa Enggal Wangi khususnya blok manis duku huma mudah-mudahan sing janten qoryah mubarokah lembur anu diberkahan wargana saroleh solehah jauh tina musibah rezekina berlimpah sadayana tariasa ka Mekah sareng Madinah ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh
berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita awali pengajian malam ini dengan pembacaan salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sadaya nak bersalawat. Semuanya bersolawat. Kita ramaikan malam ini dengan solawatan. Ya sada ya jamaah, mugi ku Gusti ijabah, hirupna mugi barokah, rizkina mugi berlimpah. Salamullah. Ibu-ibu sing tararik salawatanana, keluarkan suarana supaya orang sedaya syafaat. Salamullah ala Yasin Habibillah. Mugi para panitia sinareng sadaya warga, barokah ieu acara kenging hirup anu bagja. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pemugi para ulama diparanjangkeun yuswana, tiasa nuntun umatna menuju jalan ka syurga. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya sadaya jamaah, mugi ku Gusti ijabah, tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naon anu bade dibahas kusim kuring dina wengi ieu teu aya sanes. Peringatan Maulid Nabi mangrupikeun acara anu sangat istimewa. Naon cenah sekali deui pedah naon acara Maulid Nabi disebut istimewa. Simkuring alasanana lain ngarang sorangan, tapi maca dina hiji kitab namina kitab An-Ni'matul Kubra fil Alam li Maulidi Sayyidi Waladi Adam karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 5-9. Beliau mengungkapkan testimoni keistimewaan Maulid Nabi berdasarkan pendapat para sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama, dauhan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kela bu, ya perhatikan ulah malaweng, ulah nundutan, ulah ngobrol. Sebab engke di akhir ceramah abdi rek ngayakeun kuis. Aya door prize. Nanti siapa yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah tunai dibayarkan di tempat tanpa dipotong pajak. Siap? Jadi ya pengajian berhadiah. Kadek perhatikan materi ceramahna. Nu kahiji dauhan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya yang dikutip dalam kitab An-Ni'matul Kubra fil Alam li Maulidi Sayyidi Waladi Adam oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Umar bin Khattab,
man adzoma maulidan nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid nabi maka eta jalma keur ngahirup-hirup agama jalma nu seneng muludan, jalma nu seneng memperingati maulid nabi berarti eta teh ngahirup-hirup agama naon sababna ku ayana muludan agama Islam beki hirup, ku ayana muludan syiar Islam semakin berkembang, ku ayana muludan agama Islam beki rame, ku ayana muludan ajaran Islam semakin membumi. Makanya sampai kiamat terjadi pokoknya muludan harus tetap dilaksanakan. Betul. Laskar Pembela Muludan, mohon maaf, jangan kau haramkan muludan, jangan kau bid'ahkan muludan. Ulah ieu mah sautak sautik muludan haram, muludan bid'ah, tahlilan haram, atuh leungit kabeh proyek kiai. Ya Pak Ustadz Arifin, ai muludan haram, tahlilan haram, urang ek ngagarap naon. Departemen gulung tikar kabeh. Aduh, model aya nu maot, ha? Ditanundutan. Model mun aya nu maot batur mah innalillahi, panjang santri mah alhamdulillah. Ngana bet alhamdulillah sok meunang ATM. Naon ATM teh artos tinu maot. Bukan masalah proyeknya, geus eta nomor sabaraha, tapi punten apakah negatif acara muludan? Naha goreng acara muludan, pedah naon diharamkeun, lamun teu apal cicing tong ngomong. Betul? Aya nu naros kasim kuring, Pak Kiai, Ah Haji, emang keur zaman Nabi Muhammad geus aya peringatan Maulid Nabi? Ceuk abdi, peringatan maulid nabi geus aya ti keur zaman Nabi Muhammad masih hidup. Buktina naon? Nabi Muhammad selalu berpuasa pada hari Senin. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, aku berpuasa hari Senin karena aku sedang memperingati hari kelahiranku. Tah memperingati hari kelahiranku teh cek bahasa enggal wangi nama muludan bi'aah. Aya bi'aah, biedoh, cejuju, bintin, ceen, cetitin, maijah, cetati. Tetapi ayawe di mana-mana. Jadi ai peringatan Maulid Nabi teh nginget-nginget kelahiran Nabi. Nabi Muhammad mah tiap poe Senin muludan. Tiap dinten Senin puasa, nya aya acara nama boleh beda. Da keur zaman Nabi Muhammad man can aya saung, can aya sound system. Oh cenah eueuh keur zaman Nabi Muhammad can aya sound system nah ge baheula mah. Tapi ai peringatan Maulid Nabi nama geus aya. Nabi Muhammad selalu berpuasa hari Senin, eta teh dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Hari peringatan Maulid Nabi teh cek bahasa urang nama muludan Desi. Aya si Desi, si Nopi, Yuli, eta nu ngaranna Desi pasti lahirna Desember. Jadi majama lamun ngaranan budak teh sok tina bulan lahir. Lamun lahir Desember dibere ngaran Desi. Lahir November dibere ngaran Nopi. Lahir Oktober dibere ngaran Okto Mariani. Lahir September dibere ngaran Septi. Lahir Agustus dibere ngaran Agus. Lahir Juli dibere ngaran Yulianti. Lahir Juni dibere ngaran Yuniarti. Lahir Mei dibere ngaran Mei. Lahir April dibere ngaran Aprilia. Lahir Maret dibere ngaran Mary. Lahir Februari dibere ngaran Febrianti. Lahir Januari dibere ngaran Jejen. Aya Pak Jejen? Oh iya.
Bila ada kesamaan nama ataupun gelar ini hanyalah fiktif belaka. Aya deui Pak di Majama ngaranan budak teh tina poe lahir. Lahir poe Senen dibere ngaran Isnen. Aya nu rek lahiran indungna karasa mules poe Salasa dibawa ke rumah sakit poe Rebo. Borojol poe Jumaah dibere ngaran Sarboah. Nya Sarboah teh Salasa Rebo Jumaah. Nu paling parah deh Pak di Maja aya nu rek lahiran ka rumah sakit Majalengka di Bundaran Cigasong teu kuat kaburu lahiran dibere ngaran bae Rosi. Naon Rosi teh kaborosotan hareupeun polisi. Ya Allah. Jadi kembali deui, apakah muludan haram? Apakah muludan bid'ah? Tidak. Sekali muludan tetap mulud sampai kiamat terjadi kita akan tetap mulud karena Nabi Muhammad oge osok mulud. Cuma baheula mah acarana puasa Nabi Muhammad aya nama macem-macem leuwih rame bagus. Aya pangaji, aya deba, aya simtu duror, aya maca barjan, aya solawat, komo diiringi ku alat mus. Berkembang gara-gara aya muludan padan ramil. Akhirnya alat musik solawat berkembang rame. Tahun 80 aya alat musik solawat para gimuludan teh disebut nate gembiungan. Nu ditabuh nate sagara de nyiru ditabuh nate kieu tahun 80 mah ya dana nu nyanyi nate grup Ceebah, Ceyoyoh, Cenunung, abdi rombongan kosidahan ti enggal wangi, bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Tahun 80, tahun 80 gara-gara aya muludan aya di alat musik solawat namina rebana. Nu leutik rebana mah lumayan rada aya variasi rebana mah ditabeun teh kieu ting dang dang deng ting dang dang deng ting dang dang deng ting dang dang deng. Aya deui ayeuna hadroh kajiga tadi memeh acara barudak santri hadrohan heula versi Habib Syekh booming, versi Syubhanul Muslimin Gus Azmi booming. Aya deui ayeuna alat musik nu disebut cerawis. Aya emak rawis mah geus kolot. Nyana aya ini dipake alat musik. Emak rawis aing ngarora keneh mah ece rawis. Komo da lalaki nu narabeuna jadi jang rawis. Aing mah teu ngarti. Aya alat musik dibere ngaran ku emak-emak saha nu ngamimitianana. Asa hayang usul engke urang marek ngayakeun kongres nasional membahas perubahan nama alat musik ulah marawis kema jang rawis. Rata-rata nu narabeuna ge lalaki. Taya alat musik marawis mah kieu ditabeuna teh alat musik marawis mah. Ieu santri abdi nu nabeuh ngan 3 siki. Nu komplit nama 15 urang. Teu dicandak sadaya da tergantung eta mah. Ai teu para rugu mah urusanna tiluan bae cenah gitu. Ai marawis mah kieu ditabeuna teh marawis mah. Opak, emping cocor, opak, emping cocor. Bu, abdi marada sirik ka ibu-ibu teh, naon sababna ngerepkeun ngaran. Hampir sadaya ngaran saepeun ku ibu-ibu. Contohna Indonesia kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, teu Bapak Pertiwi. Jakarta disebutna ibu teu aya bapak kota. Berarti Majalengka teh boga ibu kota eueuh bapaan. Nya pantesan loba nu hamil di luar nikah. Are eueuh bapaan. Ku hamil duluan sudah 3 bulan karena pacaran suka gelap-gelapan. Ya Allah. Ya anggota badan seepeun ku ibu-ibu. Contohna naon? Jempol suku disebutna naon? Ibu jari teu bapak jari. Ieu naon ngaranna? Bitis bibi teu disebut mang entis.
Ieu naon? Bujur ibu, buuk ibu, mata emak, ceuli, cece, biwir, bibi, seep ku ibu-ibu. Dahareun we dahareun seep ku ibu-ibu ngaran teh. Contohna naon? Buras ibu, baso mbak, mie ayam umi, cilok enci, ngan hiji bapak-bapak manaon papais eta unggul. Nepi ka alat musik emak rawis. Naudzubillahi min. Ya Allah, jadi kembali deh karena pokok persoalan. Jadi muludan haram tah henteu? Bid'ah tah henteu? Nu nyebut haram jeung bid'ah mah eta mah teu apal. Geus urang mah tong kabawa ku sakabakab. Ngajan batur teu senengan muludan kajen teuing. Nu penting urang mah istiqomah sekali muludan tetap. Selama hayat masih dikandung kita tetap setia membela muludan di negara kita. Itu orang mah siap muludan. Cek Umar bin Khattab pakod ahyal Islam. Eta jalma teh ngahirup-hirup agama hiji ta inget-inget bisa dina kuis eta cejuju ulah ngalamun. Hiji tah bisa na kuis. Nu kadua neng, naon deui testimoni para sahabat Nabi. Nu kadua dauhan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya, man angfaqo dirhaman likiroati maulidin Nabi kana rofiki fil jannah. Dauhan Khalifah Abu Bakar Siddiq, siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham saja untuk acara maulid Nabi, pembacaan maulid Nabi, maka eta jalma dijamin bakal bareng jeung Abu Bakar Siddiq di surga. Lamun bareng jeung Abu Bakar Siddiq pasti bareng jeung Nabi Muhammad, sebab Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling setia menemani Nabi. Di mana Nabi pergi, di sana pasti ada Abu Bakar Siddiq sampai makamnya pun direndengkeun di Madinah Al Munawwarah. Lamun ibu jeung bapak haji atau umroh pasti berziarah ke Madinah, didinya ziarah ke makam Rasulullah, di pinggireunana aya makam sahabat Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Ibu sodakoh 10.000 we jang acara muludan papatungan, jaminannya Abu Bakar Siddiq di surga bakal bareng. Komo lamun 100.000, komo lamun 1 jut, komo lamun 10 jut, bakal leuwih gede deui di surga. Nah, amin. Maka hatur nuhun kanu tos donatur infak, dari mulai donatur nuti 1.000, 5.000, 10.000 nepi ka para bos anu ararageng nyumbang kana ieu muludan. Yakin jaminan Abu Bakar Siddiq tidak akan bohong, engkau kalian akan bareng bersama Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah di surga nanti. Amin. Mudah-mudahan sing barokah di rezekina, amin. Matak mun rek aya acara muludan sodakoh ulah heman hem. Ulah ieu marek sodakoh 10.000 meuni hem. Padahal jang mulud aya rek meuli kuota teu heman hem. Osok meuli kuota garadu HP, osok WhatsAppan, osok Facebookan, udah kaciri teh wajah-wajah HP kabeh. Apalagi bapak-bapak sekarang yang dicari oleh bapak-bapak itu hidup 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. Hidup tanpa harta sengsara, hidup tanpa tahta menderita, hidup tanpa wanita merana, hidup tanpa kuota mati gaya. Teu bisa selfie. Komo ibu-ibu jeung barudak parawan kieu mah wah. Kaciri ieu teh saur pangarsa Maulana Habib Lutfi dari Pekalongan, ibu-ibu jamaah sekarang kelihatan wajah-wajah sufi semua. Sufi teh lain ahli tasawuf, sufi teh singkatan suka selfie. Jarago sel teu kaop aya momen selfie. Aya parah. Panggih jeung kiai aya nama Pak Kiai, Pak Ustad.
panggih jeung kiai baheula mah mun aya kiai aya Habib datang ka Jelebur parebut Kang Dadan parebut langsung pak kiai nyuhunkeun barokah doana pangtiupkeun sirah abdi ayeuna mah kiai datang parebut harayang dipoto pak kiai dipoto heula nya ibu-ibu keur masak di dapur gerah habis masak foto dulu menu makanan hari ini urap kangkung diupload karena Facebook menik sebal mah na Facebook ningali urap kangkung ngerusak pemandangan ya Allah sudah boro-boro kiai Pak ayeuna mah boro-boro kapendak jeung kiai eta nu keur umroh nu keur munggah haji Ka'bah lecek diparake selfie hareupeun Ka'bah teh lain ngadaroa ieu mah ngaradon dipoto eta muangkat umroh nembe ge 3 hari update statusna geus 30 kali pemberangkatan umroh dari desa Enggalwangi alhamdulillah sudah nyampe Bandara Soekarno-Hatta mau terbang sekarang sudah nyampe Jeddah saatnya tawaf yang pertama selesai sa'i selfie dulu cek abdi geus beres sa'i mah tahalul lain selfie aya nama rukun umroh teh nambahan ihram tawaf sa'i tahalul selfie ya Allah astagfirullahal ieu mah keur tawaf coba keur tawaf muntiran Ka'bah lain ngadoa kudu nama Ka'bah teh keur dipuntiran teh bari ngadoa bari zikir Allahumma imanan bika wa tasdiqom bi kitabika wa wafaan bi ahdika ieu mah kalah ka di video siaran langsung live streaming langsung di video inilah suasana sedang tawaf tuh lihat Ka'bahnya ada padat merayap pemirsa tuh Ka'bah ada ya aya nu video call nelpon ka incuna di imah halo neneng daramang di bumi ya tinggal ya nenek nuju tawaf tuh nya Ka'bahna aya halo cek abdi langsung direbut heng ngajedog aya keur tawafat ngomong bae HP naudzubillahi min aya di dieu nu sok kitu mana jelema mana teu ka dieu nya geus pangbejakeun bae atunya ya Allah bahkan punten Pak punten Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudes seorang imam yang terkena merdu suaranya beliau menangis gara-gara di rumahnya belum pernah mendengar suara musik yang didengar hanya suara Al-Quran yang didengar hanya murotal Al-Quran di rumahnya tapi ketika sedang ngimaman sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram beliau menangis gara-gara mendengar suara musik dari handphone yang berdering dan ternyata setelah dicek jamaah yang berdering handphonenya itu adalah jemaah haji asal Indonesia karena handphonenya berdering dan berbunyi kalakuan si kucing garong ya Allah sampai cerik eta Imam Masjidil Haram naudzubillahi min mudah-mudahan orang dema ulah sarenang teh ngomehap mending kene macakur daripada SMS mending kene wirid daripada sibuk WhatsApp mending kene sholawat daripada Facebook mending kene marhaban daripada selfie Shallallahu ala Nabi Muhammad Shallallahu ala Nabi Muhammad Sallatullah salamullah ala toha rasulillah Sallatullah salamullah ala yasin habibillah Sallatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah Sallatullah salamullah ala yasin habibillah daripada SMS-an mending kene maca Quran daripada sibuk WhatsAppan mending kene kurang wiridan daripada Facebookan mending kene solawatan daripada
Instagraman mending kene marhabanan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada nonton TV mending kene getol ngaji. Daripada nonton si suci mending kene kumpul kiai. Nonton TV mata kerugi, getol ngaji deket ka Gusti. Nonton suci mata kerugi, kumpul kiai loba rezeki. Salatullah salamullah sadayana ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu alaihi. Beres teh pembahasan nu kahiji geus dua wae testimoni sahabat Nabina. Sabenerna mah seueur para sahabat Nabi, para ulama testimoni keistimewaan Maulid Nabi moal dibahas sadaya, moal beres nepi ka jam 2. Geus hiji wae tah dua wae tah. Dua tina pembahasan nu kahiji. Jadi peringatan Maulid Nabi adalah acara yang istimewa. Naon alasanana? Hiji cek Umar bin Khattab, jalma nu ngagungkeun Maulid Nabi berarti ngahirup-hirup agama. Nu kadua saur Abu Bakar Siddiq, jalma nu infak keur muludan sanajan sadirham, maka eta jalma jaminanana bakal bareng jeung Abu Bakar Siddiq di surga. Nu matak urang kedah selalu setiap mulud, setia terus mulud. Beres hiji pembahasan wios bade ngaleueut heula. Ieu kursi mun juga raja kieu. Jalmana leutik kursina gede. Aduh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger. Ibu ngaleueut. Bapak ngaleueut. Ieu namina cai naon? Cai herang. Alhamdulillah. Meni seger abdi mangaleueut cai herang teh. Abdi wengi kamari ceramah di Bekasi disuguhanana cai susu. Di Bekasi mah di Enggal Wangi mah alhamdulillah cai wios abdi maraos kene cai herang daripada cai susu teh. Abdi maraos kena cai herang naon sabna cai herang mah cai nupang sae-saena dibandingkeun jeung cai susu. Tingali warnana ge mending ngagenclang. Bahkan cai herang mah geus diteliti ku Fakultas Kedokteran di laboratorium bahwa cai herang mangrupikeun cai nupang sae-saena dibandingkeun jeung cai susu, sabab cai herang mah masih masuk nominasi dan kategori cai nu masih murah. Murni tak murah. Alhamdulillah. Wios abdi mah teu disuguhan cai susu ge Kang Dadan. Naon sababna abdi mah geus wareg, cai susu teh wareg. Buktina abdi mah geus nikah teh beuki lintuh. Lamun salaki geus nikah beuki lintuh ciri cocok susunya. Lamun geus nikah beuki begang ciri tidak cocok susunya. Lamun geus nikah geringan bae ciri keracunan susu. Kada luar sa kudu ganti merek. Teraskan masih semangat, masih kuat. Coba di miss call suarana ku abdi, mun abdi nyebatkeun hadirin ibu bapak jawab hadirat sing kompak, oke? Coba jawab hadirin, muslimin, mukminin, syakirin. Syakirin jadi syakirat. Diramitina roh jadi jabara. Mau di tukang yang nyebut syakarat. Syakirot ece. Lain sakarat. Ulangi syakirin,
Sabirin, samiin, samiat. Ulah milunan samiot. Ulangi, samiin, solihin, sodiqin, sodikot. Ulangi, sodiqin, sobirin, mairin. Mairin jadi maerot. Terang bapak-bapak maerot. Buah-buah pelanggan orang dia. Beres tas satu pembahasan keistimewaan Maulid Nabi. Ayeuna nu kadua. Jam sabaraha we? Atuh geus jam 11 deui. Tereh teuy. Jam 8. Atuh jam paeh dipapake. Paingan sarada bau bugang. Jam 8 keneh cenah. Geus pokona memes setengah 12 kudu geus bubar. Nu kadua, pembahasan nu kadua. Tadi nu kahiji mah keistimewaan Maulid Nabi. Ayeuna nu kadua, apa hikmah yang paling pokok, yang paling penting dari adanya peringatan Maulid Nabi? Tiada lain, hikmah yang paling penting adalah kita harus mencontoh, meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad. Bukan hanya seremonial peringatan Maulid Nabinya yang paling penting, tapi pulang dari peringatan Maulid Nabi, akhlak orang kudu nurutan akhlak Nabi. Sabab Nabi mah akhlakna picontoh, turutan, tuturkeun, teladan. Akhlak Nabi mah picontoeun, cek saha, bukan kata aneh, lain cek abdi, tapi Allah berfirman di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 20 hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sampingan tadi selempak ka kuping tapi can kompak. Coba sekali deui komando ku tangan abdi, mun tangan abdina can eureun tong ka eureun nyebut Allahna oke. Okay. Coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Engap ibu. Panjang ting mah engap. Nu pondok we. Sok nu pondok atuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pondok teuing. Aduh. Ieu aya naon ieu? Aduh. Tok ceri euy doa teh. Nuhun Mang. Nu masihan susu mudah-mudahan sing gaduh pabrik susunya. Coba ayeuna nu sedeng, tadi mah pondok teuing. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sedang. Ieu ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 20 hiji tos masihan uninga ka urang bahwa yakin dina diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Naon uswatun hasanah teh? Lain ceuus. Uswatun hasanah teh simkuring maca dina tafsir salah sawiosna ada sebuah tafsir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, seorang guru besar ilmu tafsir di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengarang kitab tafsir 3 jilid yang bernama Safwatut Tafasir. Beliau menafsirkan uswatun hasanah ai al-mithalul a'la alladzi yajibu an taqtadiyalahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Rasul adalah yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti
dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi balik timuludan urang enggal wangi ucapanana pada melanana kudu saperti ucapan jeung pada melan Kanjeng Nabi. Timbul pertanyaan, pernah aya nu naroskeun ka abdi di daerah Cianjur? Saha nu naros? Aya nini-nini geus kolot. Bisi di dieu aya nini-nini parawan. Aya nini-nini geus kolot naroskeun ka abdi, kumaha cek si nini? Aa Haji sorban palit. Sinden geuning si bapak. Eta si nini manggil ka abdi nyebatna Aa Haji neng. Kunaon abdi dipanggilna Aa? Meureun pedah ningali abdi kasep kene. Kasep tante bu abdi. Kasep da ngora kene. Nu ngaran Haji Didin Misbahuddin teh baheula nama disebutna mubalik cilik. Pedah naon disebut mubalik cilik? Pedah baheula abdi mulai ceramah ti umur 4 tahun. Ngan gara-gara baheula disebut mubalik cilik jadi datang ka ayeuna awakna pendek wae. Tapi cek abdi teu rugi jadi jalma pendek, ternyata nu pendek seueur untungna. Ngan abdi pas ka Mekah orang Arab ngece, cek orang Arab anta Indonesia. Naam, Indonesia sogir, Indonesia kosir, Indonesia mah leutik, cenah Indonesia mah pendek. Ngece si Arab ka uing. Cek abdi dijawab tong ngece Arab, dasar si Arab belekok. Eta orang Arab disebut belekok kalaka syukron ini. Teu ideng si Arab dasar. Ya Allah, cek abdi tong ngece Arab kena pendek, nu pendek mah loba untungna. Aya qaidah mengatakan al qasir nisful fitnah, orang pendek biasanya cerdas. Pedah naon nu pendek cerdas, sabab nu pendek mah otak jeung hate padeukeut. Punten abdi sanes ngahina kanu jangkung tapi keur ngabela nu pendek. Jadi nu pendek biasana pin, nu pinter biasana pen. Cek si ibu Haji geuning salaki ibu pendek tapi henteu pinter eta mah musibah ngaranna. Ya Allah. Kembali kana pokok persoalan. Haji aya naon? Tita tadi Haji nerangkeun akhlak Rasul, akhlak Nabi leres. Ngan ini can ngarti palebah mana nih sabenerna ari akhlak Nabi nu ku urang kudu diturutan teh nya akhlak jiga kumaha akhlak nu kudu diturutan teh akhlak nu jiga kumaha akhlak nu jiga kumaha. Lamun rek ngomongkeun akhlak Nabi neng banyak. Cek orang Jawa akeh, cek orang Maja loba. Lamun di bahasa daya moal beres nepi ka subuh, dikuliahkeun 8 semester akhlak Nabi moal beres nepi ka tamat wisuda ge moal beres. Dibukukeun nepi ka 10 jilid moal beres. Saking banyak-banyaknya akhlak Nabi. Geus peuting ieu mah beh gampang ngapalkeunana. Dai loba-loba teh tar kasala kasok paroho kabeh. Ai ngaji loba teh teh sok kalah kapoho kabeh nu inget. Leres kitu. Geus tong murudul teh ngaji mah tong loba-loba saeutik nu penting inget. Geus peuting ieu mah rek 3 wae nu rek dibahas. Mata engke alat ukurna dina doorpress. Hitung-hitung ujian. Tah. Ayat 3 akhlak Nabi nu ku urang kudu diturutan. Aya sabaraha cenah Neng? Sabaraha nong? Neng nong. Ayat 3. Ayat 3 akhlak Nabi nu rek dibahas peuting ieu. Nu kahiji Nabi mah lamun nyarios selalu jujur eta selalu tara pernah ngaboh, tara pernah aya di dieu nu sok ngabohong. Mana jalan mana era atuh ku Kanjeng Nabi masa maulid nabinya diperingati, Nabi Muhammadnya selalu kita agungkan, sholawatnya selalu kita lantunkan, tapi akhlak kita bertolak belakang dengan Nabi. Nabi selalu jujur sementara orang tukang ngabohong. Era orang teh betul
atuh ngabarohong bae. Cik abdi rek naros aing ngabohong dosa tah henteu? Ageng tah henteu dosana? Lain ageng deui gede pisan. Ngabohong teh gede pisan dosana. Nabi ngadauhkeun ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzdzaba. Ciri orang munafik aya 3 di antarana kahiji di mana-mana ngomong sok ngabohong, ngawadul, ngubrus cek urang maja mah ngahuntu. Ngabohong teh dosa gede. Jalma tukang ngabohong kaasup jalma munafik, sedangkan cek dina Quran innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saenyana jalma munafik bakal ditempatkeun dina kerak ngaseuna neraka. Terang kerak neng, terang kerak. Budak ayeuna mah teu apal liwet. Intip kerak teh intip. Lamun urang ngaliwet sok ayain. Ari intip teh bagian liwet nu pangtutung. Ta jalma munafik nu tukang ngaboh bakal tut dina narak saperti tutungna in, tutungna ker, panas. Mata kade ulah sok ngabarohong, amin. Tapi punten Pak, ayeuna ku abdi di Bandungan nu ngaranna bohong geus melanda semua orang. Yang namanya kebohongan sekarang sudah melanda lintas profesi. Profesi naon wege ayeuna mah geus dibararangan ku boh. Kadang-kadang pejabatnya bohong, rakyatna ge barohong. Urang lagi sok barohong. Bener tante? Ente miskin ge ngaku miskin ban. Bener tante? Dibere domba datang poe Minggu, poe Salasa geus aya di pasar. Pasar Maja. Aya abdi rek meuli jeung Eka, aya dina buntutna buat aya capan dinas sosial. Ya domba mirip merek Dinsos. Kahade rakyat nage sok ngaboh, pedagang boh, pembeli nage dukuh Palembang padahal ti Ciamis. Ainu meulina teh bohong deh di pasar Limunding mang dukuh sabaraan 20.000 lah cenah di Raja Galuh mangan 15.000 padahal mah hanteu ka Raja Galuh nage. Pan bohong eta teh. Punten Pak, saya khawatir lamun pedagang bohong, petani bohong, pembeli bohong. Pedagang dan pembeli kan pelaku ekonomi. Kalau pedagang dan pembeli pelaku ekonomi sudah bohong, saya khawatir keberkahan oleh Allah dicabut sehingga ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil, harga menjadi naranaik. Akibat loba teuing para pembohong, bukan hanya pedagangnya, pembeli nage barohong. Tungtungna pan harga naranaik. Naon we contohna nu naik? Harga daging naik, harga baju, harga gula, sembako, harga beas, ongkos haji, ongkos umroh, ongkos piknik, ongkos angkot, amplop ustad. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun panitia khususna para donatur, hatur nuhun tos ditaekeun. Ieu mah saur jamaah sana saur abdi. Yang menaikkan harga saya bukan saya tapi jamaah. Terima kasih ibu bapak telah menaikkan harga saya. Alhamdulillah. Ya Allah, ulah sok bararoh. Ulah sok bararohong. Suami ulah bohong ka istri. Aya di desa laki nu sok ngabohong. Ngaku rek keluar kota padahal kanu ngora. Aya nu sok itu. Istri ulah sok bohong ka salaki. Awas rek arisan padahal rek kencan. Eta teh ngaranna seling. Jangan kau katakan selingkuh itu indah. Tidak ada selingkuh itu indah. Yang ada hanya selingkuh itu dosa. Kenapa selingkuh itu dosa? Karena selingkuh pasti banyak bohongnya. Matak ulah sok seling. Ulah nurutan film Indosiar. Azab. Nya azab. Sok sarelingkuhna filmna teh mun teu selingkuh parebut warisan. Eta ibu-ibu nu sok narongton azab mah da abdi ge apal sinetron azab teh saur pun bojo. Pun bojo nu sok lalajo mah abdi mah ngabaturan wungkul. Eta pun bojo keur nongton azab teh sok baper.
terbawa perasaan cerik. Neng kunaon nangis sedih, sedih naon itu suamina selingkuh. Terus neng kunaon nangis sieun ge selingkuh. Aya di dieu rangda sok ngagoda salaki batur. Aya ya Allah. Eta janda sok ngagoda salaki batur nu kitu disebutna pelakor. Naon pelakor teh perebut laki orang. Aya di dia bapak-bapak geus gaduh istri bet seneng ka istri batur. Eta aya deui bae dia mah. Eta bapak-bapak nu kitu ngaranna senior. Naon senior teh seneng istri orang. Jadi kade Pak ulah daek disebut senior teh. Ini teh senior abdi ngece gitu maneh. Senior teh seneng istri orang. Lamun dina sinetron mah disebut teh orang ketiga. Jika si Afifah pan istri si Rangga. Eta si Rudi teh bet ngadeukeutan be si Afifah. Pan senior atuh kitu teh. Ai si Haris pan geus nikah jeung si Rosi. Eta si Dimas teh ngaganggu wae. Ai si Putra geus dijodohkeun ka si Nopi, anggere bogoh ka si Yuni. Padahal geus leungit si Yuni namun aya si Yurisa. Kaciri tukang lalajo. Ulah wa kasuudon. Ari kiai mah apal sinetron teh lain sok lalajo tara. Heuh ari uing iraha nongtonna. Ayeuna ge pan keur di Enggalwangi pan filmna teh jam 10. Peuting ayeuna di Enggalwangi, peuting kamari di Bekasi, peuting isukan di Kuningan, peuting isukan ada di Bantarujeg. Tiap malam saya ceramah. Aku ini kan cowok panggilan malam. Ya Allah, iraha lalajona. Cenah mun keur pere eueuh jadwal ceramah ngawuruk santri aing mah boga pasantren. Namina ge pondok pesantren At-Tadzkir aya 600 santri nu ngaraji. Iraha lalajona ngan mun ngawuruk santri geus beres. Nya osok sakali-kali nyetel TV. Ngan ai kiai man nyetel TV teh lain rek lalajo Pak, eta mah dalam rangka penelitian. Jadi rek memilah dan memilih mana tayangan nu layak ditonton dan yang tidak layak nanti diumumkan di pengajian gitu. Ulah baka suudon. Ya. Kade Pak ulah selingkuh itu dos. Nu dosa mah selingkuh ari poligami mah halal. Nyai kitu urang mah da bener ngomong lagi cek hukum. Ai selingkuh mah cek hukum ge dosa da ngabohong, ari nyandung mah halal. Wios ibu bapana nyararandung. Ulah langsung. Aya di bapak-bapak nu gaduh istri 2 aya. Teu aya. Aing mah ku abdi dibere gelar. Kalau suami punya istri 4 gelarnya Superman. Suami punya istri 3 gelarnya Powerman. Suami punya istri 2 gelarnya Gentleman. Suami punya istri 1 gelarnya Cemen. Ya ibu-ibu salakina hoyong nu kumaha gelarna? Hoyong nu cemen. Berarti teh kumpulan suami-suami cemen. Areueuh kawani. Cemen. Pak Ulis cemen. Kamu tentara mah dari larangnya. Cemen. Tadi pagi habis ceramah di Kodim Pak. Di Kodim. Pak Komandan itu disebut cemen. Ya Allah. Tapi sami Pak abdi ge cemen keneh. Saya juga masih cemen. Belum berani. Tadi gerek mangkat ditanya kupun bojo. Jadwal kemana? Enggalwangi. Kade bisa anu geulis. Cek abdi tenang neng di pengajian mata raya nu geulis lolobana ge ini. Mata kami luak liuk kada asara rumek ya gini. Nah bening eueuh nu geulis, nah bening lampu kurang caang gitu. Ya Allah, Bu. Jadi intina ulah sok ngabaroh. Urang kudu jujur. Ulah mulu dantengan ramena wung. Nu paling penting urang kudu izin ku Kanjeng Nabi. Nabi mah jujur, maknya umatnya berbohong. Masa nabinya jujur, umatnya berbohong, malu dong. Siap jujur. Pokoknya pulang dari muludan semuanya harus jujur, tidak boleh berbohong. Siap.
Siapa saja yang harus jujur? Semuanya. Para pejabat, jujur masyarakat, para pedagang, para pembeli, para guru, para murid, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, para pemuda, para pemudi, orang kota, orang kampung, semuanya, 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 semuanya. Gini capek yang geus kajen semakin capek semakin mahal ya Allah. Atur nuhun pan cek kaidah usul fikihna ge al ujroh bi qadril masyaqah. Ya kulantaran ieu cai geus dongkap jadi bade deut heula. Bismillah. Alhamdulillah. Ya namina cai naon? Astagfirullah. Kasar pisan bahasa teh susu. Ai bahasa lemesna susu naon? Nenen ya Allah. Jadi teh namina cai nenen. Jadi emang si bapak mun bade meser kopi susu ABC ka warung nyebat teh bi meser kopi nenen ABC. Seger beli magis dibere nenen teh. Wih ngaos leuleus dongkap ka bumi disuguhan nenen sok seger deui. Beres tah. Sepeuting euy. Nembe hiji akhlak Nabi teh selalu jujur. Nu kadua, Bu, akhlak Nabi nu kadua, Nabi mah kalau berbicara selalu lemah sopan tarakas, qaulan layyina. Nabi kalau berbicara selalu lemah lembut, tidak pernah kasar. Bade kasaluhureun, bade kasahandapeun Nabi mah lembut. Kanu beunghar, punten. Kanu miskin, punten. Kasaluhureun, punten. Kabarudak alit, punten. Ai urang mah kanu beunghar nih, punten. Ai kanu miskin mah minggir sia engek ngaliwat. Naudzubillahi min. Nu paling parah Pak paling parah di Maja di lembur abdi dipacakan sedih aya barudak alit umur 4 tahun ucapanna geus jauh dari Nabi. 4 tahun rek sakola TK ngomong geus kieu, heuh kadiukun pulpen nu aing sia mah. Ku abdi dipanggil, he atuh nyarios teh kasar-kasar teuing pokna teh da mamah jeung bapa ge sok kararitu. Mun rek mangkat sakola mah minta duit cek indung teh montong ka aing minta duit mah tuh ka bapa sia. Tungtungna budak nurutan aing jeung sia. Masih mending aing jeung sia Pak Guru. Eta budak kelas 1 SD rek mangkat sakola manggil rerencangan nama-nama binatang. Rek sakola ngomongna kieu, anjing isukan ulangan anjing. Nu bener sapi. Ai si kuya geus apaleun. Jadi nama anjing, sapi, kuya, sarakola. Urang teh ngahurukan anjing bener gitu mah. Ya Allah. Manusia geus puguh dimuliakeun ku Allah, ku manusia dihinakeun, disaruakeun jeung anjing, disaruakeun jeung monyet, disaruakeun jeung babi. Naudzubillahi min. Itu pelecehan, menghina manusia berarti menghina Allah. Murtad nu mata ulah sok nyebut anjing ka manusia, ulah sok menyebut monyet ka manusia. Manusia mah dimuliakan, disebut nage akang, aa, pangersa, mama, gitu, juragan, bos. Oleh mah nyet, ada nyet,
sakasep-kasep na manusia dipanggil monyet. Ai monyet mah pan goreng. Ya Allah, kudu nama budak teh di bapatahan menyebut nama-nama yang baik. Lamun ti pantog bapatahan innalil, menang nikmat alhamdulillah, berbuat salah astagfir, melihat pemandangan indah subhan, menrek maut la ilaha. Ayo mati pantog jeung mana anjing kasenggol ku batur anjing, ayo ojek tarik teuing anjing, atuh rek maot nage anjing. Ya Allah, mudah-mudahan ulah aya di dieu mah amin. Sing lalemes nu matak lamun hayang lalemes wayahna urang enggal wangi ulah sok papaseaan. Aduh aing mang adrone nya. Jangan suka bertengkar dari mulai tingkat rumah tangga suami istri ulah sok parasea teuing. Lamun parasea pasti ngomongna kasar. Da can aya suami istri pasea lemes. Iya ama kitu bae. Da neng ka aa kitu bae eueuh pas naga dewek kitu we ka aing teh. Osok ibu bapak parasea. Nya sok maseakeun naon? Nya nyao. Ulah jika di maja aya suami istri pasea nepi ka saminggu teh 7 poe. Eta mun keur pasea teh wak wek nepi ka piring bisa ngapung, gelas peupeus, sandal ngalayang nepi ka aya kawali bisa dzikir luhureun meja. Dialungkeun ti dapur teng murag dina meja nguir jiga nu keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngan anehna aning pasea unggal poe tapi anakna 12. Ku abdi ditanya ente maning pasea unggal poe tapi anak 12 kumaha caritana pokna teh heuwing mah pasea so teh ti beuheung ka luhur. Ti beuheung ka handap mah silaturahmi wae. Ulah sok parase suami istri jangan berteng. Jeng dulur ulah parase, jeng tetangga ulah parase, apalagi dengan teman, dengan saudara, dengan warga satu kampung jangan parase. Jangan bertengkar hanya gara-gara beda pendap, jangan bertengkar hanya gara-gara beda golong, jangan bertengkar hanya gara-gara beda pilih. Pokoknya hidup harus punten bin punten, kerukunan itu nomor 1, persaudaraan harus nomor 1, pilihan boleh beda tapi ukhuwah tetap dijaga. Jangan bertengkar hanya gara-gara beda pilihan, jangan bertengkar hanya gara-gara beda partai, jangan bertengkar hanya gara-gara beda golongan, jangan bertengkar hanya gara-gara beda pendapat, tapi kita semua harus hidup rukun saoyonan. Betul. Oh, Allahu Akbar. Ulah ieu mah gara-gara beda pilihan teu wawuh ulah. Geus kajeun kamari pilihan kuwu beda calon beda pilihan kajeun wajar demokrasi ngan enggeus beres mah enggeus. Ulah parase ulah tatangga jeung tatangga nepi ka teu ak. Urang mah presiden geus beres presiden nama Jokowi jeung Prabowo na ai urangna parasea keneh wae. Jokowi jeung Prabowo na geus akur, Prabowo na jadi menteri. Ai urangna masih kene paseo aing mah Prabowo, aing mah Jokowi, enggeus cicing. Pendukung Jokowi jeung pendukung Prabowo so teh memeh pemilu, geus jadi pemilu mah geus dilantik, geus aya presiden, wajib hukumnya rakyat taat ka pemimpin. Geus cicing. Ieu mah lain politik, ieu mah urang mah pokona mah siapapun boleh pilihan berbeda tetapi tong parasea geus ulah berlarut-larut, enggeus mah enggeus sing alalakur. Nu ngora jeung nu kolot ulah parase. Yang muda silahkan berkarya, yang tua mendukung dan mendoakan, ulah masing-masing pakenteng-kenteng. Ieu mah nya heueuh kitu. Ulah ieu mah nu kolot jeung nu ngora teu akur, atuh kumaha majuna? Betul? Keun, yang tua tetap kita berusaha, tetap kita berkarya, tetap berdoa. Yang muda apalagi kaum muda adalah
tempatnya dan waktunya berkarya. Presiden Soekarno mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda akan kugoncangkan dunia. Saya yakin kalau di Enggalwangi, khususnya di Blok Manis, orang-orang mudanya semakin bangkit, bersatu, kemudian berkarya untuk membangun Enggalwangi ke depan. Yakin Enggalwangi akan semakin maju, Blok Manis akan semakin maju dengan gagasan para pemuda. Betul. Takbir. Jadi juga keur demo pura orasi di ditu nage mun di alun-alun Majalengka keur hari santri karena nage sok orasi ngan bedana di ditu mah teu dibayar gitu. Itu dia mah kesangna teh dihitung. Ya Allah. Tuh ketang heureuy ai kiai tas ceramah menang amplop mah heureuy tah. Jadi tong dianggap heureuy. Jadi kahade punten, mari kita bersatulah geus ulah terkotak-kotak. Masyarakat jangan berpecah bel. Keun nu ngora da butuh ka kolot, nu kolot butuh ka nu ngora. Lamun kolot sadaya eueuh nu ngora teu bergerak moal maju. Ngora sadaya eueuh kolot moal aya nu ngadoakeun. Jadi silahkan yang muda dengan yang tua kita seirama untuk bersatu membangun Enggalwangi yang lebih baik. Sepakat? Sepakat? Pilihan pilkades sudah selesai, pilihan presiden sudah selesai. Mari kita bersatu bahu membahu, jangan terkotak-kotak. Kita bangun dengan persatuan dan kesatuan. Jangan memperbesar perbedaan, tapi mari kita cari titik persamaan bahwa kita adalah umat Islam, kita adalah warga Enggalwangi yang cinta desa kita, cinta Majalengka, cinta Indonesia, cinta agama Islam. Pokoknya kita semuanya bersaudara. Kalau kata orang Betawi, kita semuanya bersaudare. Cek orang Sunda, orang sadaya saderek. Cek orang Jawa, kulo sedoyo sedulur. Lamun cek orang Madura, taretan sadeje sampean KB sadejena satareta. Lamun cek orang Aceh, getanyo Bandung mesodara berme pake-pake. Lamun cek orang Papua, napi reko beoser ipar-ipar katorang samua basudara. Lamun cek orang Tionghoa, ta cia tuti icajen hanya cincaila. Lamun cek orang India, hamsib bai hayakuo mahabbatahe kuch hotahe. Apal komandan abdi ge apal bahasa Papua. Abdi geus 7 kali ke Papua, tapi lain perang abdi mah ceramah. Alhamdulillah tak itu kudu ditungtungan ku seuri aitas nyarekan teh. Ulah nyarekan we tegang. Nyarekan aku seuri pan jadi teu ngarambek. Padahal mah geus dicarekan ku uing teh. Itu Pak Tentara abdi teh cita-cita mah yang jadi tentara tadi teh. Ngan memeh daftar geus teu lulus. Ai tentara syaratna kudu 165, tinggi ai abdi ngan 151. Ngan untung teu jadi tentara jadi bae kiai. Gara-gara jadi kiai jadi nyeramahan tentara gitu dah. Alhamdulillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan orang sadaya ulah sok kalalasar semakin lemah lembut, amin. Kita ikutin Nabi geus lah penting teuing nu terakhir nu katilu. Wah, penting teuing ya. Sajam deui. Aya kitu rek tanggung jawab. Terakhir nu katilu, Bu. Shalawatan heula, sallallahu ala Nabi Muhammad. Sidanan Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Al Jailani Habibin Nabi,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Allah 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 Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Wahai ibu-ibu sareng bapak-bapak, lamun urang gaduh putra kudu dijaga. Ulah sampai salah jalan hirupna, bisi jadi kaduhung hirup jagana, bisi jadi kaduhung hirup jagana. Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi Allah Allah sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Nu terakhir nu katilu naon deui akhlak Rasul anu ku urang kedah diturutan. Nu terakhir nyaeta Rasul mah letahna selalu baseuh ku zikir, selalu baseuh ku Rasul mah lidahnya basah dengan zikir. Kata Nabi, ahabbul a'mal indallahi ang tamuta walisanuka ratbum min zikrillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah ketika kamu mati lidahnya basah dengan zikir. Lain baseuh ku ngomongkeun bat, lain baseuh ku ngagos, tapi baseuhna ku zik. Osok zikir. Lapad naon osok dibaca? Hah? Naon bae? Nyaya kitu zikir naon bae, naon bae, naon bae. Nya torikoh naon eta naon bae? Torikoh bantaliyah wal kasuriyah. Ya Allah, ai zikir mah ya tasbih subhanau, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu ak. Ngan aya zikir nu paling utama dawuhan Kanjeng Nabi dina kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Nabi ngadawuhkeun afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Osok maca la ilaha illallah. Sabaraha kali sadinten sawengi? Teu kahitung. Banding loba teuing dibanding kutara. Yo Pak, tingali Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Beliau zikir la ilaha illallahnya sehari semalam tidak kurang dari 60.000 kali. Ayo urang mah la ilaha illallah ngan 33 kali tas salat ge bari nundutan. Mau tas subuh di mushola. La ilaha illallah. Itu cak-cak mani bodas. La ilaha illallah. Hudang-hudang teh geus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai pokna teh cenah atuh imam nu ieu mah betereh wiridana teh. Sekali lain imam nu tereh maneh nu tibra. Yo beh jiga nabi eueuh ti dieu sing seueur maca la ilaha. Bari ngalengkah engke bari maca la ilaha illallah siap. Lengkahkeun kaki satu lengkah satu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mun aya nu nanya eureun heula.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu mulih di mana? La ilaha illallah. Bapak atas di mana? La ilaha illallah. Cek nanya ya jelema atas muludan jadi garelo Mudah-mudahan orang sing seneng zikir, amin. Hayang orang rajin zikir, hayang orang ahli zikir. Turutan doana sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tummanna wa quduna wa biasana. Eta doana supaya orang jadi ahli zikir. Hiji Allahumma tumana sing tuman, kaduana wa quduna sing ngarasa kudu, katilu wa biasana kudu dibiasakeun. Insyaallah jadi ahli zikir. Waktos tos jam 2 kurang sak jam setengah lompatan ya penting teh geus jurang saja geus jam setengah abdi ceramah. Tadi abdi naik jam 10, ayeuna geus setengah 12. Di batur mah abdi ceramah sok ngan sak jam, geus di dieu mah teu nanaon, di Enggalwangi mah dileuwihan setengah jam. Tapi kahade teh nu setengah jam teh lain bonus, lamun di pabrik mah kerja lembur. Mudah-mudahan we janten perhatosan ka para donatur. Sakuma janji abdi di akhir ceramah abdi rek ngayakeun door fresh, rek ngayakeun kuis, saha nu tiasa ngajawab acungkeun tangan ku abdi diberi hadiah. Tapi hadiahna lain artos, da artos masuk seep, lain tuangan masuk buruk, lain pakaian masuk sobek. Tapi ku abdi hadiahna rek dibere nu awet. Naon hadiahna? Ku abdi bade dipasih kenang-kenangan. Naon tujuanana abdi rek ngahadiahkeun kenang-kenangan ieu secara gratis. Tujuanana hiji abdi hoyong tetap silaturahmi sareng urang Enggalwangi. Naos sanaos tos uih ka maja, tapi mudah-mudahan tiasa tetap silaturahmi, berkomunikasi. Alamat lengkap aya, nomor HP, WA, email, Facebook, website juga ada. Gaul. Nu kadua naon tujuanana abdi ngahadiahkeun kenang-kenangan, abdi hoyong diturutan ku rai-rai para pemuda murang kalih nu aya di Enggalwangi. Kapungkur abdi disebut mubalig cilik, syariatna pun bapak sok resep ngoleksi foto-foto mubalig. Mudah-mudahan we ku abdi di kantunan ieu kenang-kenangan urang Enggalwangi murang kalihna tertarik haroyong jadi mubalig. Oge nu paling penting di dieu aya ijazah doa nu bade diijazahkeun, hiji aya sholawat haji. Insyaallah pami urang ngamalkeun sholawat ieu urang bakal tiasa enggal angkat haji atanapi umroh. Nu kadua aya doa supaya gaduh putra soleh. Etang-etang oleh-oleh wong ieu urang ijazahkeun doana sasarengan. Turutan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal harami wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus sholati wat taslim fil afiyati wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Taya dibaca 7 kali atanapi 11 kali atanapi 5 kali tiap ba'da salat. Insyaallah urang bakal tiasa enggal angkat haji atanapi umroh. Nu kadua doa supaya gaduh putra soleh. Turutan bismillahirrahmanirrahim. Komo nuju hamil, nuju gaduh putra alit atanapi nu teu acan gaduh putra, nu tos gaduh putra gaduh incu, doa amalkeun doa ieu insyaallah turunana jadi saroleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa talamidhana wa ustadzana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dharri innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Di mana abdi nyebatkeun ajaztukum, ibu bapak jawab qabil tu ajaztukum. Alhamdulillah doana tos diijazahkeun, mudah-mudahan diamalkeun tur diijabah. Langsung kana soal nu kahiji nu tiasa acungkeun tangan. Soal kahiji sebutkeun 3 akhlak nabi nu ku urang kudu diturutan. Tuh ibu nu kodong hideung dia bu.
anu ngalahun eta anu ngalahun ka dieu Ece maju ke depan mik Ece neng Ece yang ini siapa namanya? Neng Siti. Cesiti. Cesiti siap mendapat hadiah. Insyaallah. Coba sebutkan 3 akhlak Nabi yang harus kita teladani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-1 jujur. Jujur. Yang kedua luqaulan bersabar. Yang ketiga Bersabar. Lemah lem. Iya, lemah lembut. Yang ketiga berzikir. Berzikir. La ilaha illallah. 100 tepuk tangan buat Cesiti. Terima kasih. Cesiti umur berapa tahun? 23. Oh 23. Punya suami? Alhamdulillah punya Alhamdulillah punya anak berapa? 1. Nambah lagi 6 ya. Pulang dari sini harus semakin rajin lagi buat anaknya. Mudah-mudahan memperbanyak umat Rasulullah. Amin. Sudah berangkat haji? Belum? Belum. Pengen berangkat haji? Mau. Mau, mudah-mudahan ku abdi didoakeun sing tereh angkat haji. Amin. Mung hapunten abdi teu tiasa masihan ongkosna. Serius. Ongkos nama awis kita 35 juta. Jadi abdi mung tiasa masihan doana bae, amalkeun doana mudah-mudahan tiasa angkat haji atau nepi umroh. Ieu doa putra soleh mudah-mudahan sehingga raduh putra soleh. Amin. Fotona disimpen di figuraan, ulah dipake nyingsieunan beurit. Mangga tepuk tangan buat Cesiti. Mangga punten mik nanti yang dicandak. Mangga urang. Soal kedua. Sebutkeun ungkapan Umar bin Khattab sareng Abu Bakar Siddiq tentang keistimewaan Maulid Nabi ku bahasa Sundana we. Ok si Akang, ya Kang. Mun Arabna syukur, teu apal Arabna ku Sundana we lah. Mewakili kaum Adam. Sareng saha nami Kang? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Waduh M Nasir euy. Tokoh ulama Indonesia. Kang Muhammad Nasir sebutkan ungkapan Umar bin Khattab sareng Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar bin Khattab barang siapa yang merayakan Maulid Nabi maka dia seolah-olah telah menghirup ajaran Islam. Nu kadua cek Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, barang siapa yang merayakan Maulid Nabi maka dia akan bersamaku di surga bersama Nabi Muhammad SAW. 100 tepuk tangan buat Kang Muhammad Nasir. Kang Muhammad Nasir umur berapa tahun? 37. 37, punya istri? Gaduh. Masih sok ngereueuh. Maksudna sholat, puasa, osok, sholawatan. Gitu ngereueuh naon? Ya Allah, astagfirullahaladzim, sok jorok wae. Ngereueuh teh sholat, nya didoakeun sing seueur putrana gaduh sabaraha putra? Gaduh 3. Nambih deui 5 nya. Mudah-mudahan. Ieu terus angkat haji Kang? Didoakeun gabli sing tereh angkat haji. Ya amalkeun ya insyaallah doa tokcer. Ieu doa ijazah ti pun guru. Abdi ti keur alit ngamalkeun doa ieu alhamdulillah diijabah. Tiasa angkat haji. Alhamdulillah. Doakeun Kang Muhammad Nasir sing tereh angkat haji. Fotona disimpen mudah-mudahan bermanfaat. Salam baktos kana di bumi. Kayak bilih wade mangga nomor HP na aya nya WA. Tapi ulah tas magrib WA-an nya. Nunjuk ngaos. Mangga. Ya, tepuk tangan buat Kang Muhammad Nasir. Alhamdulillah. Ayeuna memeh ditutup ku doa, urang akhir heula ku sholawat nu terakhir namina sholawat lam yahtalim. Saur dina kitab Muraqil Ubudiyah saha jalmi anu ngamalkeun atanapi hafal sholawat lam yahtalim bakal disalametkeun tina 3 balai. 1 balai kahuruan, 2 balai kapalingan, 3 kadongkapan cocobi ti pangeran. Mudah-mudahan urang disalametkeun tina balai sadayana amin. Mung sateu acan mau sholawat abdi hoyong nyuhunkeun doa, doakeun abdi nu masih anom. Mudah-mudahan abdi sing tiasa panjang yuswa tur soleh salamina. Nyuhunkeun pidoana abdi sing istiqomah dina dakwah sareng ibadah. Nyuhunkeun pidoana abdi sing manfaat ilmuna. Oge nyuhunkeun doana abdi di bumi mingpin hiji lembaga nu namina Yayasan Bina Dakwah At-Tadzkir. Di lebetna aya pondok pesantren At-Tadzkir, aya SMP IT At-Tadzkir, aya baladi balai latihan dai, aya majelis taklim At-Tadzkir, aya program pengembangan syarhil Quran. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan eta pesantren sing istiqomah dugi ka dinten kiamat, santri na barartah, akhlakna soleh solehah,
sing maranfaat ilmuna. Oge nyuhunkeun pidoana ayeuna pesantren At-Tadhkir nuju ngalajengkeun program pembangunan lantai 3 lantai 4 nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan rezekina sing lancar sing tereh rengse pembangunanana. Bilih aya nu bade silaturahmi mangga sumping bae ka sekretariat Pondok Pesantren At-Tadhkir di Desa Pasanggerahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Hayu urang sasarengan mau sholawat, sambil mau sholawat bilih ibu bapak aya nu peryogi doa tadi nu diijazahkeun sareng foto kenang-kenangan anak kantun nyuhunkeun bae ka para santri. Abdi nyandak santri opatan ke bakal aya nu kadinya mangga nyuhunkeun bae ka para santri anu peryogi doa sareng foto tadi. Mung saur santri nu nyandak foto sareng doa tadi aya infak kangge pembangunan pesantrenna Rp10.000. Jadi sanes jual beli tapi nu infak 10.000 minimal bade langkung mangga eta insyaallah dipasihan kenang-kenangan 10.000 insyaallah eta nu 10.000 bakal dijariahkeun kangge pembangunan Pondok Pesantren At-Tadhkir di Desa Pasanggerahan. Mangga urang sasarengan mau sholawat lam yahtalim. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslang fi mada zamani hiji katang tosan nabi tarang impen anu awak kaduana kanjeng nabi tara angob salamina ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana berpencar amadho ya wasi'al karami min hudda wa bufalam tahab wa ma waqa'at dhubabatun abada fi jismihil hasani tilu sato tara lumpat pendak sareng kanjeng nabi opat laler tara entep kana salirana nabi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani lima nabiti pengkerna cara payun katingalna genep paturasanana teu aya pisan tilasna ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhufatani 7 panon kanjeng nabi tekulem sareng manahna kadalapan kanjeng nabi teka tinggal kalangkangna ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadhabi mukhtatani kasalapan tak nabi mundakan kaum-kaumna kasepuluh kanjeng nabi medal natos di sepitan ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri narin wa surrakin
wa mimihani katang tosan iya 10 arapalkeun masing puguh mun apal ieu 10 salamet tina pakewu hiji moal kahuruan dua moal kapalingan tilu moal kadongkapan cocobian ti pangeran ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم الظاهر وباطنا في عبادك الصالحين وتحشرنا بها يوم القيامة من الشهداء والصالحين اللهم انفعنا بجميع علومنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Saya akhiri dengan sebuah pantun saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kedongdong, buah rambutan itulah nama buah-buahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.